Aing mah kemana nih lila-lila teuing ditungguan teh cenah ka warung teh. Ampun aing mah. Sok ngalilakeun. Kang? Ya, ngeuseun ka warung teh itu buru keburu beurang ge ah. Ini teh geus aya meureun jam 8 mah ka kebon teh ayo. Nah. Tah gini kan nyi loba sunu teh. Ieu ge. Bener. Tah iya tuh. Mujuna ararieu. Tuh, nya. Sok teh beresan tah, beresan. Tah beresan. Adio kartu. Kakak ngajar do gue morote goblok. Eta naon? Datang ka dieu tah. Iwan kartu. Awetan. Aku lah dari. Bagong teh lah. Ayo balik. Adio kartu. Sia. Bagong gitu aja. Parah ngadengnya kitu mah. Aing soak. Balik ya balik. Ayo. Iya geuningan euy tangkap sangkudu teh. Loba ieu ini kudu naik euy ngalaan lagi euy. Aya di halap nih baru ruk kitu ah. Naik beuneu teh euy. Sadidi datang ka Cangkudu teh asana. Nah, gini heueuh Cangkudu. Aya ge ieu buruk. Kudu ngalah meureun tilpun. Buruk-buruk ieu. Buruk ieu Cangkudu teh ieu. Ayo kudu ngalami bener ieu mah tilpun mun kudu naik ieu. Gitu mabet gitu seperti luhur ini hai sia ke aing teh sopan turun sia kehead sia nah nya tita tadi umeureun sia teh turun sia turun naon ai sia ngarawaskeun we oh gini ibi sia tita tadi umeureun malah do kucang kudu kumaha mun kana sirah ieu maneh Antum mah bit urang mah. ah piraku ieu coplok sorangan imah udah tapak ngadudut kumaha puneunan Panyana teh lain ibi. piraku teh katempo da ti luhur depan ieu teh gede meureunana panyatalin ibi kumaha ieu teh tong sok kitu nu suka tuh coba gerak Ayo nu saha kitu ieu. nu saha we Cangkudu mah maksudnya ulah sok babet Cangkudu kana sirah Teu niat rek ngabet. naon atuh ieu Murag berarti luhur. aing murag kieu mah moal murag kecuali lamun asak ngahaja sia mah meh ningang kana sirah meureunnan ijid ku naon maneh Ayo ibi keur naon atuh di dieu? ya kan malah Cangkudu atuh mana gitu ijid ku naon coba ka aing teh para rubuh maneh mah wis pohok-pohok teu puguh sia teh bego sing selain kolot hirupna teh heran Ngeur ngejentul aing teh keur mulungan Cangkudu ngahajar di babet ku ieu meh keuna meureunna kana sirah rasakeun aing malah mun sakali-kali di situ Aing jangan suluh-suluh hoream teh kudu ka kabon wayak ieu ge. Aing ka mana? Eta geuning aya suluh teh lumayan.
ya lumayan atuh ya. Kudu jauh-jauh ke kebon nih dia dah meureunana matak ieu ge geus eueuh nu make. Geus eueuh nu ngarah. Ya. Lumayan euy. Ieu mah euy. Lumayan euy. Jauh-jauh gini ieu. Koream saing ya lumayan lah. Sekalian yang mah tuh lumayan. Tuh pan jongjon euy. Tinggal neangan saeutik deui mah euy. Alhamdulillah milik ieu suluk teh. Saha eta teh? Wong di belahan suluk aing eta mah. Rasakeun sia. Heueuh bangunna euy. Heh. Naonan eta? Cek, mana sih cek? Naon eta make kitu? Nya suluh ieu. Nu sahanya? Di dieu da ngagoler tadi teh. Meni kurawas nu abis suluh meni di belahan bade dicanak mantobnya. Oh, iya na nu sah gitu cek. Nu abdi. Oh, Saya wawantunan di belahan dicanak weh kitu ka bumi raoseunnya. saya teh tidak tahu kan itu udah ngagoler dari tadi suluh teh. Ngagoler atuh da di buruan saya ieu mah. Pan teh imah urang meureunana puguh make kitu sagala panjang tinerakeun naon teh. Lamun kitu di leuweung, kara dibawa oge. Pan imah meureunana di deket imah. Bade uih we abdi mah nya. Nya euy bae lah. Para rubuh kitu sia. Babaraksak di deket imah ge dibawa komo mun di leuweung meureun mah deket imah geng Suwani. Lo teh pengen netelin si Ece. Alah, suluh sakitu gini banget tingan kudu jadi omong. Cek. Nuju naon Cek? Dah piraku teu nyaho nu kieu teh nuju naon. Pan ieu teh meureun keur ngelek seuseun. Suluh anu kieu teh. Suluh anu kieu teh sia teh. Pura teu nyaho paribasa. Suluh wae ditanya aing keur kieu teh. Aing ieu sepeda meni model kieu karunya budak teh. Ini sepeda geus butut ieu mah. Naon cenah butut? Arek naon tanya wae maneh. Atuh da meureunana ayeuna Rosma abdi teh piraku teu naros acan. Beun arek naon atuh? Rek naon? Mun ditamalan ge arek naon? Tuh ngomong wae heran. Maneh nu teu paruguh mah. Punten Cek. Nuju naon Cek? Kadoleuna sia teh keur naon meureun aing teh? Nuju sasapu. Pak aing nyaho mah atuh make kudu nanya, da puguh meureun keur sasapu. Teu kudu ditanya deui keur naon nuju naon. Sasapu ditanya banyak.